Hampurannya dek ngingetan pembayaran teh jadi poe ayeuna kan nya engke berang pasti ditransfer nya iya geus berang can aya kabar hampura izin ngingetan deui aduh poho deui isukan we nya isuk-isuk pasti ya geus isuk-isuk can aya transfer telepon we kumaha jadi transferna keur di luar engke we urang ke warung sobat Karina tenang Nur kan orang jalan pegang janji nya pegang janji terus tapi tepatnya ditepati Nur dek mayar hutang alhamdulillah akhirnya mayar hutang oge nya atuh pan orang jelemana tepat janji yo nuhunnya ayeuna catetana jadi bersih tah ayeuna bersih kan nya lamun kitu tulis deui nya minyak 1 kilo beas 2 kilo endog 1 kilo mie 5 kopi saruntuy nah hutang heula nya ari duit teu tadi kan eta keur nutup hutang nu ti heula tah nu ayeuna edisi terbaru Nur jadi buku hutangna cuma diupdate lain ditutup ameh bukuna tetep kapake Nur kan lebar ari tetep kosong mah yuh 70 ribuan nuhun ya Nur dasar jelema ieu pelanggan paling setia kana hutang Nur endog 1 kilo sabaraha 24 sekilo mun hijian 2.000 ari beas 16.000 ari gula beureum 18.000 wah ieu pasti dek balanja loba nyanggeus ieu we endog hiji lainnya jadi terjadi cuma nanya harga lain kali langsung ngomong hayang survei harga gitu kurang siap jadi narasumber